Keur teu bararoga duit kieu teh euy. Mun ayanya anu inget mayar hutang urut warung euy. Baca meureuneuan aya meureun keur isukan resiko. Neng ulah ka mana? Rek kasih ibu. Nah harek naon kasih ibu. Rek bayar hutang urut ka warung. Dititah si mama. Oh, sabaraha eta mayarna? 200.000 teh Winda. Oh, kabikeun we diekeun duitna, kayak ku abi dikasih ibukeun. Nah teh Winda. Soalna si ibu na oge eueuh di imah, tadi teh iin ditanda. Oh nyata satu teh Winda, abi nitip weh. Oh nyata satu teh Winda, abi we heula. Oh nyanyi. Bukur naon? Iya Neng Winda, ibu mah keur mepende ieu kucing ibu. Nah, mepenena di luar.